Aduh, goblok. Hari balik gawe teh bareng goblok sama lain bebiuran we sorangan sih teh. Oh, tuh udah manehna rese atuh. Dilakuan teh bener arurut ka mana heula kita sia. Hari ini mana mah barang ai balik sok ninggalkeun sia mah. Wah, udah gua geus kesel aing nungguan ka mana jigna. Barang dewe balik teh nyantai ya. Oh. Lah itu hayang barang lah arurut kitu mah da nya ditinggalkeun we ku aing. Bere dunuan kamari ngomongna kanteran moal. Hari ngomong nama erek ka dieu. Pada kanteran? Heeh, ngomong nama piteuing. Yang dogoan itu bari digawe atuh. Alhamdulillah euy nepi ka saung ah. Mana pak kamari kunci di penta euy. Oh, aing poho sidik. Pan barang-barang di jero pacul parangnya naon atuh. Oh, kan bae lah naon sakawe-gawe lah di ditu tuh dah dunungan mah nyaon. Penting mah ningali lamun bebolodog we di ditu tuh. Oh, nama tuh? Oh, hayu. Kabari itu melakui mah kuleungeun oge lah. Gede euy huyuna tuh. Duh, teu hese melakui mah kuleungeun oge. Disasak Raja Mandala Atel klet nu munggaran. Cimalek atuh goblok nyanyi teh teh nu geunaheun. Disasak Meh kadengena geunaheun teh. Raja Mandala kaleket nu munggaran. Kaleket naon teh kaleket pedit naon? Wi tuh galede setelah nge coblak wae goblok sok-sok wae tuh barang gadak mah. Nyempat doa sama kan ukur nyanyi teh. Kalem we da dunungan kecan ka dieu atuh teh. Geunaheun taneuhna mah prul. Ya pindah ka belah ditu dia. Anggeuskeun heula goblok sama mending ngacak atuh di gadak teh. Wah, ya belah dieu ya. Ora katingali angus. Ora katingali angus. Hiji-hiji heula we atuh anggeuskeun teh. Lain kemana daek wae sama digawe teh. Tuh, ai dah cak-cak ya mah katingali angus. Yo milih heula bini huina kudu dipilih disortir. Pilihan nu aralusna. Tuh. Coba bini hui mah lah. Geus heula ah. Aduh, di pararanas kieu di jalan jeung aing por hujan itu karunya mah aing sudi nganteuran. Tapi kantong nama araraya manusia teh di marananya. Ape? Edi! Tah euy. Sara dunungan euy nganteuran jigana mah. Susul ku aing ah teang. Antep tuh si goblok mah tong di bejaan dah. Si haram jadah mah. Diteangan heula kitu ku aing manusana ka mana? Ape? Wah, euy dunungan euy. Alhamdulillah euy pepelakan teh ayeuna mah ka. Weh, gini aya dunungan siapa? Heueuh Edi. Syukur euy apa urang kita tadi ngadaweung ningalikeun pepelakan salubur berarti maneh teh alus garawe teh paras. Atuh nu penting mah berakna we nu alus. Heueuh teh Edi bisi lapar tah bisi. Wah, nya urang ngarep-ngarep yang dahar atuh si tadi teh. Gorowokan di marana atuh. Kerek datang atuh. Kan kapopohkeun aing ieu we ningali pepelakan meuni bunga euy ai teu parasa we makin teu hancur ieu pepelakan teh alus pokona malah. Tah kieu kahayang aing teh sia-sia mayar mararaneh teh gitu. Urang dahar di mana atuh? Di ditu ah meh geunaheun. Geus di dieu atuh karena katingali ku aing. Lah, geus di ditu. Kade si Api agehan heuh. Lah nyaho atuh aya kitu yang siapa? Aya. Ah moal dibawa antepkeun lah. Bawa sia teh karunya ka babaturan ngebon teh sing aya antepkeun ada kayaknya nyahoon ka dieu meureun. Mane mah tega. Oro teuing lah. Kadenya si Api bejaan. Heeh. Panas kieu itu jam sabaraha ieu teh. Dunungan geus ka dieu can gitu nganteuran. Nah geus rek maju ka lohor ieu teh. Tapi heueuh karunya ka si Api bawa ah. Sokoti ku urang, dihakan-hakan ku urang juga geus dibawa mah.
Gening saya balik deh Edi. Oh, si Api atuh karunya sekalian dipangmawakan ku Atuh urang. pancek aing ge tadi kitu, tapi kade agehan si Api karunya. Nyo Dijakeun ku maneh. rapar keneh mah nya dihakane ku urang atuh. Kadenya agehan si Api. Mana eueuh si Api di ditu. Tuh belah ditu gawena. Sing baleuneur gadagna. Oh, siap lah. Bener dunungan bener aya moal-moal setengah poe kieu oge. Si Edi ka mana deui mantogna cenah goblokna teh. Eueuh. Mantap atuh. Di kebon aya nu nganteuran tuh. Wah, sabungkus nya tah. Minum heula ah. Duh, lapar keneh euy. Bagian si Api. Hakane we ku aing ah. Angkat da jauh gawena ieu teh nyahoan. Dudungan teh engko beunghar tapi nyat we jeung asin. Jeung tahu. Bae ah. Duh, wareg euy beak dua timel ah. Cing urang nempo si koplok tuh di mana gadakna cenah. Aing pada geus eueuh beuteungna ge. Susul ku aing ka saung rasa ka cida-cida teuing kitu beda barang-barang teuing cenah. Aduh, alhamdulillah tahun ieu mah bangkar ieu pepelakan teh. Menikah. Mana da tahu? Pan tadi geus ku si Edi atuh digubuk atuh. Ada karangna teh nepi dengan Allah. Goblok sugan si Edi mah pan tadi dicokot cenah karunya ka maneh. Bila aku dia labok si goblok deh. Kurang ajar si Edi mah. Susul sa ku aing bener sih dibawa. Bener kabeh tuh jeung cai-caina 2 botol. Kabeh dibawa. Goblok si Edi mah mal mangi haram jada. Kowe 2 bungkus digubuk ka ditu. Goblok teuing jelema teh. Masyarakat teuing ancangan batur ke dilebok. Aduh, sia goblok. Janji nyurungkeun wae ngarahna sia. Asia beri saraka hirupna teh. Sarakah naon sia? Jatah batur diakan wae sama. Jatah naon ieu teh? Jotor di dulungan cek dulungan di kubuk. Sia kabeh cenah ka dieu. Toy teh nyawa aing mah nyokot sabungkus goblok. Aduh sia dulungan tuh ngomong dia ka aing. Goblok sia mah. Yo, caina hungkul goblok mere oge sia teh. Cai sa botol keco 2 bungkus. Beli saraka wae sa teh hirup teh. Sia gadakna di mana atuh goblok? Apa nih deh barangan sia tadi ke? Dicelegong-celegong ku aing teh ngadenge atuh sia goblok. Hayang wae jatah batur sama Si goblok, geus bantu ka ditu goblok. Kitu si mah teh kabagian kejo teh goblok. Mentah kali gawe kudu deukeut goblok jeung aing sia teh. Jadi kitu tah teh kabagian kejo goblok. Yo caina ku sia kan yo. Inum caina ku maneh. Oh yo ku sia ah. Sararap jadah sia mah.